Menjelang pemilu tahun 2024, seorang anggota calon legislatif atau yang dikenal dengan sebutan caleg memimitian kampanye kanggo ngapromosikeun diri kalawan tujuanna narik perhatian serta soanten balarea. Salah sahiji sistem kampanye anu dugi poe ieu dianggo keneh nyaeta sumubarna poster atau pamflet dina sisi jalanan. Perkawis ieu tiasa katembong dina kira-kira wewengkon buah batu. Seueur pamflet caleg sumubarna dipasang dina tiang-tiang listrik gerbang nepi ke batang pepohonan. Hal ieu dianggap mimitik ngaganggu balarea kusabab pamflet nu dipasang seueur pisan antukna ngaruksa kaendahan daerah Buah Batu. Daerah Buah Batu anu kakoncara asri jeung endah ngadadak jadi lokasi nu pinuh ku pamflet jeung baliho pikeun calon legislatif ngajorang pamilu tahun 2024. Kajadian ieu geus lumangsung ti 4 bulan ka tukang. Umumna pamflet jeung papan reklame ditempatkeun di tempat-tempat anu rame diliwatan ku jalma, saperti di jalan utama jeung komplek perumahan. Panyebaran pamflet ieu dirasakan ngaganggu warga kusabab dipasang secara acak. Loba pamflet anu dipasang tanpa izin di tempat umum oge dina pagar imah penduduk. Pamflet mindeng janten pilihan para caleg minangka alat kampanye pikeun ngenalkeun diri sarta visi misi nyang hareupan pemilu. Tangtos aya sababaraha media kampanye anu masih tiasa dianggo, sapertos billboard, spanduk iklan dina media elektronik sareng sajabana. Nanging kusabab biaya sewa anu kaetang mahal sareng kasadiaan terbatas, calon legislatif langkung milih ngagunakeun pamflet leutik teras nempelkeun di jalan. Tangtosna ieu dilakukan pikeun ngahemat biaya kampanye. Tapi kusabab ieu masyarakat oge jadi teu nyaman lantaran pamflet keleulewihan pasangna. Karasahan masyarakat lumangsung alatan loba teuing pamflet anu dipasang, nutupan tanda nami jalan jeung ngarusak tetempoan. Aya oge warga anu ngalaporkeun yen salah sahiji pamflet ngagantung dina tiang listrik murag lan nyebabkeun cidera warga anu ngaliwat. Ayeuna urang parantos terhubung sareng salah sahiji kontributor Warta 7, Fayaza Anika Hartoro, anu parantos aya di Jalan Buah Batu. Ayeuna sareng abdi Fayaza di dieu abdi sareng salah sahiji wargi anu bumina jadi korban pamasangan pamflet kampanye. Saat satu acana kersa nepangkeun heula sareng Bapak saha? Nepangkeun abdi Taufik Muhammad Arif. Mohon Pak Taufik, kumaha saur Bapak ngeunaan pamasangan pamflet anu sambarangan? Menurut abdi ieu teh kacida teu etisna kusabab lobana pamasangan pamflet teh ngurangan keindahan Jalan Buah Batu. Sagigiran oge aya pamflet nu dipasang dina pagar imah abdi, ieu teh ngaganggu pisan ka abdi salaku nu boga imah. Mun kitu, menurut Pak Taufik saena pamasangan pamflet anu leres teh kumaha? Menurut abdi ieu teh kudu dijieun aturan khusus ngeunaan pamflet teh kumaha cara nyebarkeunana sareng cara nempatkeunana anu leres teh kumaha gitu. Mohon mun sakitu wae anu bade ditaroskeun, hatur nuhun kana waktos sareng kasadiaan Bapak. Balik deui ka studio. Pamirsa sadayana cekap sakitu wae warta dinten ieu, tapi hari kilang ngahaturkeun nuhun patepang deui dina warta saterasna.